Para mitra kaundang, wilujeng tepang dangu serang acara matu dongeng enteng pang beberapa Mang Jayar sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulan neangan Bapa karya Kileutsa. Ayeuna ningkat bagian ka-81. Sakumaha nu kauninga para wargi. Yen si Wirja geus binasa, kari si juru simpen nu dianggap berat kene. Paman, kuring rek nulungan paman, tapi ilmu kuring dan sakitu buktina teu bisa nulungan ka emang secara langsung. Taina kuring tumanya kunaon apasna ilmu si juru simpen. Cek Anggara bari mencerong kaki baraja. Wetanun gi arab mayung ngidul gunung bonggok hanya walungan ledik tapi jero ngawas ieu Hatur nuhun masih di Mic Vlog Channel. Di harapna aya sira jai nu kadalah jikaraha enda jai biji di gunung tumak hari gunung tumak jeung sajakala tumak hiji jago anu nancem dirinya nepi ka jadi gunung. Tak enda gunung bisil jai nyak adalah jikaraha. Enda jai ngajina matihna bisa ngaleburkeun rupa-rupa ilmu ngadunggalan. Bisa ngapeskeun wisaya, bisa ngancurkeun pangaruh batul, boh telu, boh waradit. Nah, mula daran gitu, mun hidup hayang nulungan kembang, jik gerang ngalacai di jingaraha, kumang rek diinum bigeun ngajurkeun ilmu si juru simpen. Anggara colohok bengong. Manehna inget bareto kungsi ngalacai ti Cikaraha. Keur ngamandian Aki Sura. Tapi tidinya mah kacida jauhna kudu meakeun lalakon sapoe. Paman, kuring nyaho ka Cikaraha nu caina mati. Memang bener. Cek guru kuringe eta cai teh bijil ti Gunung Tumak. Tapi eta cai jauh pisan moal beunang di dada. Hilap geus nyaho manino. Geus malah makungsi mani di dinya. Nangudu jauh pun gitu mah. Ayeuna nyangan jai herang jampe ku ujang. Yap, diinung kumang bais di jager. Anggara coloho. Manehna teu nyaho yen dirina boga kamampuhan pikeun ngubaran nu kitu. Jeung karek ngarti ayeuna naon kasia cai Cikaraha. Anggara ngagerentes dina hate paingan Aki Sura. Meninge kekeh nitah ngalacai ti Cikaraha. Paingan loba gogodana basa harita ngalacai ti dinya da geuning mati. Kitu cek hate Anggara. Tah geuning sagala nyampak di ujang teh. Keun mang rek neangan caina. Mang Dampa harina belenyang lumpat ka hilir. Rek ngalacai keur ngubaran Ki Baraja tapi gero Ki Baraja nyalukan. Atuh nu lumpat ngarandeg balik deui ka Ki Baraja. Naon make ngageroan ka kuring Baraja? Los ngahilir sia moal bangih jai nu mandok ngaginul. Jadi do aya jinuju ngala jing loba aing hayang minum. Cek Ki Baraja ngomong kasar tapi Mang Dampa teu amak da geus apal kana sifat-sifatna Ki Baraja. Oh syukur-syukurlah nuhun. Cek Mang Dampa bari nyerenge. Tuluy indit ka kidul rek ngalacai song dibikeun ka Anggara. Balam tekung silida Mang Dampa geus balik deui mawacai dina ruas song dibikeun ka Anggara. Ku Anggara ditampanan ngan manehna bingung. Make lapad nu mana ngajampena da can apal gunana. Memang lapad mah loba tapi can bisa milih, kan bisa ngajodokeun. Paman, ilmu nu mana nu bisa dipake ngajampe paman teh? Baredo masa hidup ke guru memeh mani di banjuran nu tunyu di tidak maja laban naon guru. Oh inget ayeuna mah nuhun paman. Anggara ngarekepkeun silana tuluy musirkeun deui perhatianana. Hate manteng kanu maha kawasa teu poho nyamat guruna. Menta Pak Idin rek ngagunakeun eta ilmu pikeun nulungan Ki Baraja. Kerenyem harita mapatkeun lapad 3 kali. Tuluy ditiupkeun kana ruas nu dieusi cai geus kitu song dibikeun ka Ki Baraja.
dideketkeun kana bibirna bari nyarita. Moga-moga Allah ngaijabah kana pamenta urang. Leuit paman. Ki Baraja nginum saseubeuhna nyaan hanaang meureun. Cai saruas bea kabeh barang cacap nginum Ki Baraja kuliat rat sada tali nu parga. Tapi teu kaciri jirimna ngan sanggeus rada lila aya haseup ipis nu ngebul tina awak Ki Baraja. Jung Ki Baraja nangtung, teu sirikna surak bakat ku atoh lantaran geus bebas tina tatali jaib. Tatali ajaib geus leupas tina pangawasa si juru simpen. Anggara colohok bengong manehna asa teu percaya. Geuning lapad ti aki sura teh mati pisan. Hebat Jang. Hebat pisan Jang. Mang Dampang ngacungkeun jempol bari seuri. Memang hebat. Nuhun Ujang. Nuhun. Mengucapkeun nuhun sangalide. Ki Baraja da kurek sujud ka Anggara ngejat pok ngepis. Paman ulah kitu. Dosa hukumna mun manusia sujud ka manusia deui. Ulah kitu. Ulah. Udang paman, udang. Ulah kitu pamali. Ulah. Anggara nyarek ka Ki Baraja. Teu meunang sujud ka manusia deui, Ki Baraja meuni kerung manehna can ngarti kana omongan Anggara. Tapi ngajan kitu ge Jungdang tungpok nanya bari mencrong. Naon sababna nyaha teu meunang mangih ngabunga nganuhunkeun. Na teu meunang mulang darima kanu geuning jasana. Lain kitu paman, silih tulungan jeung papada batur eta hiji kawajiban. Syariatna memang kuring nulungan ka paman, tapi hakikatna mah Allah Subhanahu wa taala. Mang ulah nganuhunkeun ka kuring, tapi kudu nganuhunkeun ka Allah. Nu maha welas, nu maha asih, nu nyiptakeun bumi langit jeung satung kebingna. Tah kitu. Baik geura sujud, tapi ulah sujud ka manusia. Sujud mah kudu ka Allah, bari ngucapkeun maha suci Allah. Nu maha luhur, geura muji ka Allah sabab sadaya puji kagungan Allah. Mang rumasa jan madingarni. Nuhun ya Allah. Kitu ceuk Ki Baraja. Curucut cipanona bijil karek harita aya jawara gagah nu teu sieun ku pae. Teu sieun ku pangarang gagah rongkah sakti mandraguna ngecelakeun cimata ngadenge jenengan Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Muga-muga taufik sareng hidayah dilungsurkeun ku Allah ka manah anjeun he Paman Baraja. Ceuk Anggara bari namprakeun dampaleungeun ka luhur. Amin ya robbal alamin. Temal Mang Dampa atuh Ki Baraja meningah ulang manehna asa jadi leutik, asa jadi lemah, teu aya daya. Itu para mitra sadaya. Ciri jalmi iman. Di mana ngadangu jenengan Allah karasana manehna asa leutik pisan para wargi sadaya. Ta ieu para wargi sadaya, ting seredet kana hate, sumaramah kana baya. Upami ngadangu jenengan Allah asa leutik, asa teu aya hargaan pisan para wargi dibandingkeun sareng nami atanapi jenengan Allah. Kumargi urang mah yakin diciptakeun ku Allah para wargi. Tah kumargi kitu mangga urang sami-sami nyaeta urang sami-sami ibadah ka Allah. Para wargi anu mulia sateacana dilajengkeun ngaso heula para mitra sadaya urang parantos ngarasa gembira ku ayeuna mangaton teh Mang Baraja, Ki Baraja dina ieu kasempatan anjeunna parantos lilir babalik pikir eling ka Allah. Anu tadina teu terang naon teh teu nyaho itu ieuna ayeuna make jeung ngecelakeun cimata waktu anjeunna nyebut jenengan Allah. Sakumaha nu kauninga para wargi, Ki Baraja harita teh asa jadi leutik. Asa jadi lemah daya-daya turna leuleus leket cai brek deku ngakulang siga nu leungiteun pikir. Katenung ku pangaruh agung ti Anggara. Rasa sombong jeung takabur kalabur. Rasa gagah jeung gumede leungit malah sabalikna boga rasa yen dirina aya dina tahap nu panghandapna. Anggara budak satapak tapi dina ilmu jauh saluhur manehna. Ki Baraja ngeluk tungkul mikiran diri, mikiran nasib. Anggara jeung Mang Dampa gek dariu. Pahareup-hareup jeung Ki Baraja
Paman kunaon kawas nu sedih. Ceuk Anggara nu ditanya teu buru-buru ngajawab kalah ngarahuh bangun seunggah. Geus lila narik napas jero pok ngomong ancanaker. Ujang, mang geus golot malah mun ujang rek percaya umur mang geus leuwih di 100 tahun. Nu diulik ku mang gagagahan, ngadugalan, gawedukan, malah mang nguik ngajayaan. Mun mang boga niat rek hiup 100 tahun mang bisa. Pokona Nabi Ujang mang can mangi ilmu ngarahayuan dan mangi ilmu nu madak diis kana hati, madak dengdrem kana hati, dan mangi ilmu nu cara jengkelan Ujang. Mang sok ngadenge kecap Allah. Tapi can ngardi jeung tengkung si ngardi, malah tanina teu hayang ngardi saha Allah. Nu diulik ku mang ukur kadunyaan wungkul. Kitu ceuk Ki Baraja. Beki wani ngaguarkeun kaayaan dirina aneh. Nah make teu wabuh pisan mang. Ari baheula waktu mang nuju anom na di mana? Jeung dihirup jeung saha pira kudu katingartos kana urusan ieu? Ceuk Anggara bangun heran. Mang mah di umur 5 tahun geus bahadu lalis. Mang digedegeun ku alam, teu aya nu ngurus, teu aya nu ngawarah, teu aya nu ngadidik. Di leuletik mang jadi tukang paramain, malah mineng teu mangi dahar. Gungsi jeung ngadahar sangu saminggu lilana. Nu di dahar ukur puputukan bobodian gitu ge sakabangi ndo diatur. Beungi gede beungi nalangsa, lahir jeung batin sarua delina. Ari sabab geus gede teu bisa campur gaul jeung jalma loba. Barudak nu sababat jeung mang pada ngajauhan. Aya nu daek ulin babalengan da ngarewaeun. Ruditeun injieun peda mang jaludi kalodor dara make baju-baju ajan da demonga. Akhirna mang ngararana ngider sakabadan parat di panggubaraan. Aya deui nu kabangi iwal kasangsaraan jeung katunggaraan. Panghinaan di bapada jalma. Tapi aneh mang de dibere hirup sangsara ge hirup wae. Umur begi nambahan, awak ngajangkungan, tapi pegang, orang kembong jiga rorongkong. Tapi lebih kayuna untuk robah-robah. Mang bengki jipi bangewa di mikasir. Daya jalma nu daek ngadegedan, nu harina mang mikir. Berkaluhung nyai tepung jeung hiji aki-aki nu geus bongkok. Nugas wis wungkul rambutna tak eta. Rupa-rupa ilmu kanugaran, kagagahan sakumaha nu geus disebutan tadi. Jadi harita mang hirup babarengan jeung si Aki. Diwarah ku Aki teh dipilanu di pilampah kumang. Daya deui iwa ngagarong babanok carampok geus jadi pagawean di leuletik. Komo da mang teh loba ka cecep ka urang lembur, loba ka geheul ka jalma-jalma nu sokahina. Da enak dijadikeun sasaran pikeun dilebut harta bandana. Satuluya Aki guru maot mang ninggalkeun paguron. Terus abruk-abrukan kaungai tempat nyangan pengalaman bari ngajajal ilmu. Tetela ilmu di Aki guru mati, da buktina daya numahi daya nu sanggup mapakan. Tapi di hiji lemur tepung jeung hiji jalma sarua gawena ngabangsat. Jeung mang pademut alas akhirna tarung bebeakan hampir sameuting jemput. Nah didinya mang bobor karahayuan eleh jajaten ujago sejen. Mang taluk nu akhirna jadi padat manehna malah diangkat jadi mawakil. Tapi lila-lila dengeunah di parentah Badur terus mang nyerita rek eureun jadi garong hayang bebas hayang salamet mung milambah jahat. Geugeduk mang tengidinan kalah nyiksa jeung ngahukum. Sakumaha nu dicaritakeun pareto
bahasa tepung jeung ujang. Dah itu dah lakut mang deh ujang. Anggara jeung Mang Dampa. Harita ungut-ungutan para mitra ayeuna mah ngarti kana kasang tukang kahirupan Ki Baraja basa di tempat si bewok mah. Da teu panjang lebar cara ayeuna sabab Ki Baraja can lancar ngomongna jeung waktu samporet ayeuna mah laluasa atuh nyaho kabeh. Kahar ti atuar kitu mamang keun lalakon nu geus kaliwat mah udah diinget-inget deui. Ngan kudu muji syukur ka Allah geuning paman dikersakeun jadi jalma nu gagah sakti jaba panjang umur deui. Taina aya keneh waktu pikeun tobat, aya keneh mangsa pikeun ngalebur dosa. Yu urang babarengan jeung kuring. Urang ngadeukeutkeun diri ka Allah nu Maha Murah lautan hampura. Mangga mang rek nurut sada rek minta ilmu ka ujang. Nyaat mang hayang jamurna hirup hayang ngalaman bae jana badur sabab panjang umur sangsara teu aya nganikmatan. Insyaallah. Tujuan Mang bakal kahontal asal ilmu setan nu dicekel ku Mang kudu dipicieun. Lampah Hatur jahat nuhun tekan masih goreng di bersihkeun Big Vlog diganti Channel. ku tekan nu luyu jeung ajaran Islam. Nya mang percaya geus dieu mah tenang asa aya pamundangan. Yuk ayeuna urang nuluykeun tujuan pan rek kaguha beteng jalin. Ceuk Ki Baraja inget kana tugas pokok. Sabab ku anggara di kita ngancurkeun guha peteng. Laras kitu paman. Yuk atuh urang ngajugjug ka guha peteng. Ceuk anggara bari singkil. Mitra Ki Baraja tangga nyeh seuri. Telol netelkeun dampal suku katuhu kana batu kalayang awakna siga nu hiber bangun hampang. Trek nicak batu dina bibir gawir. Atuh Mang Dampa meuni colohok manehna kaget nenjok kahebatan Ki Baraja. Ilmu hampang raga para mitra sarna kacida pisan hebatna nu katelah ilmu hampang raga sirna bobot geus sampurna pisan. Hebat Ki Baraja bisa hiber jang ceuk Mang Dampa. Nya ilmu nama memang hebat pikeun bae dan teu hiber ge bisa hanyat urang mah yuk urang ngarayap mapir gawir. Cek anggara manehna terus naik kana gawir batu mapai kalayan ati-ati ngarayap siga kadal dituturkeun ku Mang Dampa bari jeung ati-ati. Akhirna bisa hanyat kalayan salamet tuluy leumpang tiduan ngajugjug ka guha peteng rek ngajorag si juru simpen bari leumpang galecok ngobrol silih bejakeun pangalaman. Malah ngeunaan Nyi Sairah nu balik ti heula ge dibejakeun ka Ki Baraja. Manehna nanyakeun dumeh baladna eueuh saurang. Cagtuna heula kaayaan anggara anu harita geus panggih jeung Ki Baraja. Ayeuna urang malikan ka tukang nyelang nyarita si juru simpen nu geus hasil ngarubuhkeun Ki Baraja ngan hatena sedih sabab si Wirja wawakil nu ngan hiji-hijina geus perlaya. Harita sanggeus meresan Ki Baraja teh langsung asup ka guha. Datang-datang ngahuleng siga nu bingung. Nah naon nu kudu dipilampah sabot kitu torojol kilo gojo nyampeurkeun. Jek diuk harepeun si juru simpen. Kobang nurubak dicekal teratingaleun pok nyarita. Kakang, kunaon bangun bingung? Nanaon nu diebutan? Hebat. Syukur maneh buru-buru datang. Kami keur susah ieu jeung bingung gitu ye. Si Baraja kabur bilu ka musuh ayeuna dibalangkeun kana jungkrang sugan we kojor. Hari si Wirja geus binasa jadi korban perang anak buah si bewok ludes gaya nu jasa. Balad si Buldani teh nu ngelol nyaho ka mana? Tak ayeuna kajadian ieu pasti dunungan urang ngabek. Sabab teu aya barang nu asup ka kudang eueuh duit nu datang ka ieu tempat. Ayeuna kieu botak kami rek nepungan Ki Buranil. Rek beureum rek hideung kajadian ieu dilaporkeun ayeuna pisan. Da kulantaran kitu pikeun ngajaga ieu guha ku kami dipercayakeun ka maneh. Ngerti sia botak? Ceuk juru simpen bari muraleng. Ngartos kakak mangga sejadi jalan ke? Awas. Ulah wani-wani muka lawang utama. Malah kudu ditutup bisi aya musuh nu asup. Kasalamatan guha peteng aya dina tanggung jawab maneh. Taina kami rek idin. Mangga wilujeng angkat. Harita kene si juru simpen singkil rep mageuhan tuluy indit ninggalkeun guha. Pikeun ngajaga eta tempat cukup dipercayakeun ka Logojo tea. Nganjakal waktosna sae para mitra.
Rupina dugi ka dieu heula dongeng nu judulna neangan Bapa Karya Kileksa dina bagian ka 81. Mangga wilujeng kantun bae. Permios.